Banjarbaru. Jadi ketemu guru-guru yang ganteng-ganteng. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Banjarwaru 01. Alhamdulillah kita hari ini akan melaksanakan suatu kegiatan, yaitu pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas. Sekali lagi, siswa telah melaksanakan jenjang 6 tahun di sekolah dasar. Hari ini tentunya akan resmi akan dilepas oleh sekolah. Terima kasih sekarang yang terpendukung kepada orang tua murid, komite sekolah, dan juga Dewan Guru yang tetap bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga kepada Transway Putra, Ramakson, dan juga Gopur Decoration, juga AA Promotion. Terima kasih atas kebersamaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuning diadakan di atas nami para seniman Kabupaten Bogor ngaturkan sewu nuhun laksa ketika bingahan ku apukana Bapak Adang Suryadi di dadangan dia nu parantos ngangkir sim kuring di acara kenaikan kelas SD Banjarwaru sinareng pelepasan kelas genep. Di dadangan dia Bapak Adang mantena salian ti ngangkat atikan ilmu pengetahuan oke ngangkat atikan seni budaya Sunda saur mantena ulah dugikeun jati kasilih ku junti budaya urang kawon ku budaya deungeun mung sakitu nu kapihatur ngahaturkeun nuhun Bapak Adang anu parantos ngangkat darajat seni budaya. Muga-muga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang tua siswi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Adang Suryadi SPD, yang telah membimbing dengan penuh kegigihan dan semangat dalam melestarikan budaya bangsa. Salah satunya yaitu melestarikan budaya Sunda dengan memainkan dan mengenalkan alat musik tradisional yaitu degungan. SD Banjarwaru semoga kedepannya semakin sukses dan berjaya. Dan dari seorang ibu Loli Larasati Sani, kami mohon dari didampingi oleh ibu gurunya yang dari kelas B yaitu Naila Sapriani, putri dari Bapak Aan Junaidi dan Ibu Sri Nur Hayati.
Iya. Silahkan. Dan yang ketiga yaitu Neng Risma Melati, putri dari Bapak Maulana Yusuf dan Ibu Nita Ristiani. Ya. Alhamdulillah. Dinten ya dinten anu sejarah dengan para siswa kali siswi SD Banjarwaru 1 nulubuk di desa Banjarwaru. Alhamdulillah acara yang kasakseni Bapak Kepala Desa Banjarwaru, kasakseni Ketua PGRI, kasakseni Ketua K3S, kasakseni Bapak Kabinigdas, kasakseni oke Bapak pengawas teka kantun oke Bapak komite dongkap na suntina karena ia patempatan baris ngaraos bingah nu teu aya engga bingah nu kagiri-giri dina manahna direhim SD Banjarwaru hiji ieu dina daget teh lulus banglus 100% dina tahun ajaran 2022-2023. Sugeng sami hadir prayogi kauninya Rehna Paranayaga Putri sadayana siswa kali siswi SD Banjarwaru hiji. Supados tenyang kolong kana waktos sumangga acara mapak pangbagja dongkapna para siswa nu nyangking predikat tertinggi di dagat ti urang bagja ti payun sim kuring nganggakeun salam tahiyatul muslimin, salam tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina mangsa langit lenglang kaya aling-aling cahaya surya nugu ngebiar marengan para siswa kali siswi sumping tanda dadang ngagandean diiring ku para bujang dipiring ku para bujang gamparan bagia sumping jagung tuhur menangunun nugelis kalih nukaset jimat anaki cikur jangkung pamurahan anaki para laide Bapak kalih Ibu Guru kebeku kasono kahidep anu raspati nu dianti ti kamari diantosan ti agama haturan kaset geulis haturan bagian bagja teman mulia teman dedeuh pangabung nuhun wilujeng rawuh dianti ti tadi dilanglangan kasimpangan ditalunti umul nawaitu reklung panjang punjung panjang punjung nanku dulur jenuk bangkaberu balarea asing arapa yen kuring manggul utusan bikin bapak siswa kali siswi nu parantos lulus banglus di SD Banjarwaru hiji lulus banglus dina tahun ajaran 2022-2023. Bewara kula bewara Bapak singa
Moga-moga sing tiasa neraskeun kana jenjang pendidikan anu langkung luhur, kana jenjang pendidikan anu salajengna tingkat SLBP sanawia sareng sajabina dari saturan. Bari ngadeg darana heula geus dipayuneun anjeun aya ibu guru anjeun nu parantos ngadidik abdi kang ilmu pikeun kasampurnaan hirup manusia di alam dunia tur di akhirat. Tiwangkeun ayeuna kapayun hidup baris aturai dengan oman bikin karangan sarayana. Yen guru teh teu aya tilasna, yen guru teh mangrupikan hiji tutulus hirup manusia, bikin keselamatan manusia, sangkan selamat dunia, selamat akhirat. Mangka hade diwakil ayeuna kapayun, jantankeun guru anjeun ieu sungkang kana pangkuan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu inadangan ia abdi sungkem karena pangkuan ibu daya lian nuhun kalihapunten lahir kemekaning batin pilih abdi lenggah kirang tata kirang basa kirang panata cologok kanu janten ibu rumaos abdi sering pedang kana piulang teu aya lian nu diteda pangampura tinu kersana ibu guru ina sahir sareng doakeun abdi bu doakeun abdi sing ditambih berkah panjang umur sing ditambih berkah sehat walafiat sing ditambih berkah ilmu anu manfaat doakeun bu ibu abdi sing berguna untuk agama nusa sinareng bangsa. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan peluk sama ibu bu, peluk sama ibu. Berang anaki ku ibu didoakeun sing mulus bari jeung rahayu berkah bari jeung salamet. Ngan inget manusia hirup di alam dunia umara, manusia hirup di alam dunia teu oleh kena gogoda jeung cocoba. Ulah dugikeun ka eta gogoda jeung cocoba. Mata rengse kapihakeun acara sungkeman mangrubikeun katawaduan nu janten siswa kana janten guruna. Anjeun dititipkeun ku sepuh anjeun ka sakola. Dina danget ieu anjeun tontos tuntas tolabul ilmi. Hade ku basa, goreng ku basa. Aya penyerahan tangtos bae, aya wangsulanana. Kukituna dihaturanan kanggo ka Bapak Kepala Sekolah Bapak Adang Suryadi SPDI kali Bapak Komite Sekolah Bapak Agus Rohandi dihaturanan pikeun serentampi waktos nyanggakeun Yang terbaik untuk Kota Pusat malam tahun saya serahkan kembali. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita lebih sukses lagi di SMP Negeri Ciawi. Mangga diawitan ku Bapak Kepala Sekolah. Adem nih. Serentang apa? Mohon. Bapak Rahman, Bapak Kepala Desa Banjarwaru mohon izin untuk ikut serta memberikan kebahagiaan kepada siswa
Rengse, mangga. Punten, Bapak Palidi, Bapak Punten, Bapak di bawah kana ngalepas Japati. Anak king nu lah majeng lah kau majeng salin majeng ya pengetua kami persilakan Anda untuk ngambil saweran ini. Insya Allah berkahnya anak-anak siswa SD Banjarbaru akan Bismillahirrahmanirrahim. anak king nu kasep jeung nu gelis pujaeun ibu jeung bapak duh mangka hirup tata titi surti ati hirup dharma wawayangan deje anak ini anak ini kasep jeung gelis pujaeun ibu jeung bapak bral mariang gerata tandang nyuk ilmu dunia jeung akhirat dede anak Rengse kapihatur patwa nasihat kalangan seni budaya sumaga Bapak kali guru kaburkeun berkahna nucan pinter jadi pinter anu gedul jadi daekan mangga 1 2 3 ya, mangga Bapak, Ibu Guru, dan Bapak-bapak saya kesembilan hadir. Rengse kapihatur